Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Atrista Indah Listiani di dieu simkuring baris medarkeun ngeunaan definisi fungsi sareng hardware komputer. Definisi komputer numutkeun Kusumo tahun 2018, komputer nyaeta mesin elektronik pikeun nyimpen jeung ngolah informasi sarta mere hasil pengolahan sacara cermat saluyu jeung parentah. Komputer ngawungku jutaan komponen elektrik nu bekerja sama nyusun rangkaian kerja secara rapih jeung taliti. Rangkaian kerja ieu jalan sorangan saluyu jeung parentah data nu diasupkeun. Mimitina istilah komputer digunakeun pikeun ngagambarkeun jalma nu gawena ngitung aritmatika kalayan atawa tanpa alat bantu. Fungsi komputer. Nu kahiji, data output. Komputer bisa nerima informasi atau data di sumber sejen. Data eta ditarima ngaliwatan aktivitas tina sarana pendukung seperti keyboard, mouse, jeung sajabana. Kedua, data processing. Dina tahap processing ieu fungsi utama kalayan ayeuna perangkat komputer. Data nu bisa diproses oge bisa macem-macem sehingga hasilna bisa dimenangkeun saluyu jeung kahayang urang. Katilu, data storage. Komputer miboga fungsi data storage atawa penyimpanan sagala data nu geus dijieun samemehna. Hardware komputer nu digunakeun pikeun nyimpen data-data nyaeta hard disk. Kaopat, data output. Bisa ngahasilkeun data nu masih atah jadi data nu geus jadi. Nah, ayeuna hardware komputer. Hardware komputer nyaeta komponen fisik dina komputer nu digunakeun ku sistem pikeun ngajalankeun parentah nu geus diprogram atawa dina arti singkatna hiji komponen dina komputer nu bisa diraba jeung dicekel. Macam-macam hardware dina komputer nyaeta CPU, Central Processing Unit, nyaeta pusat pengendali jeung pemrosesan dina hiji komputer nu ngatur sakabeh instruksi program jeung sakabeh aktivitas nu dilakukeun dina komputer. Motherboard atawa mainboard nyaeta papan sirkuit utama nu gunana salaku tempat macem-macem komponen elektronik nu silih pakait nu miboga chip BIOS, port, slot, jeung jalur konektor salaku penghubung tina masing-masing perangkat. Monitor nyaeta perangkat kaluaran nu digunakeun pikeun ngaluarkeun hasil pemrosesan nu dilakukeun ke komputer mangrupa informasi nu dibutuhkeun. Keyboard nyaeta perangkat masukan nu digunakeun pikeun ngasupkeun data mangrupa huruf, angka atawa simbol sarta ngalakukeun parentah-parentah pikeun nyimpen file jeung ngabuka file. Mouse nyaeta perangkat masukan nu gunana salaku panunjuk posisi kursor atawa pointer dina layar monitor. RAM, Random Access Memory, nyaeta tempat di mana urang nyimukeun instruksi nu bakal dikerjakeun jeung salaku media penyimpanan sementara. Hard disk, nyaeta perangkat keras nu dijieun tina bahan kaku nu dilapisan piringan magnetik oksida nu miboga kapasitas penyimpanan nu gede. Prosesor nyaeta perangkat nu gunana pikeun ngalakukeun pembacaan, pengertian, jeung ngalakukeun parentah tina pelaksanaan program. Power supply nyaeta perangkat komputer nu digunakeun pikeun mere tenaga jeung energi alus listrik dina komputer. AGP card, Accelerated Graphics Board nyaeta perangkat keras nu miboga fungsi pikeun ngamaksimalkeun layar resolusi gambar dina komputer. VGA card, Video Graphics Accelerator nyaeta perangkat keras nu fungsina pikeun ngubah sinyal digital jadi sinyal gambar. FDD, Floppy Disk Drive nyaeta perangkat keras nu digunakeun pikeun muter piringan jeung ngagerakeun head baca tulis nu satuluyna diterjemahkeun kana disket. Printer nyaeta perangkat kaluaran nu digunakeun pikeun nyetak data seperti gambar atau foto, tulisan dina media kertas. CD-ROM atawa DVD-ROM nyaeta perangkat nu miboga fungsi pikeun maca data atawa program tina media penyimpanan CD atawa DVD. Speaker nyaeta perangkat keras kaluaran output nu fungsina pikeun ngaluarkeun hasil pemrosesan mangrupa sorat tina komputer. Perangkat keras sejenna aya joystick, scanner, modem, flash disk, light pen, CD, microphone, proyektor, heatsink atawa kipas pendingin, headset, card reader, jeung sajabana. Sakitu nu tiasa kapihatur kusim kuring kirang langkungna nade dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.